Oh kemana karep we ya. Bisa kawayan we PRW ya kumaha ya sih ya. Jis di jempe wajib jis. Nya. Lain pangungana aja. Rasa lezat iklan gelap hidup sehat dunia lega susu saya susu BEH kemana wae ini susu BEH segala susu balera gitu kurang mah erek bahasa iya kreatif teh erek bahasa kirata gitu kirata dikira-kira tapi nyata orsi cokor di sisi sukro sukuk di jero awewe sukuk di jero ya buat lawa-lawe awewe masya lawa-lawe kumaha sih sok we aya kahayang dengan Incis itu cek awewe model si Neng pengantin istri ka pengantin pameget Incis cek si teh oh kita beri nangku bro we sakanjut sejorang jorang disebut tajud ngente jorang sok we ayeuna model anu di ngajuru ayeuna ngabadahan encis tanahna wancing sok tahun kundang tepantes tahun kundang temerna anjut kundang wadah mata tong negatif wae atuh tong negatif thinking wae atuh depan kenok ayang nu ngawitkeun model boga anak bungsu awewena disebut nate mau prukeun ti hanjut anu wanian hanjut mataran lamun anu wanian mah sia lain lahir ka nyuwut paingan bapak-bapak di dieu lah lahirnya ya kemana wae aya nu eraan sanaon hanjut mataran amun anu sieuna hanjut kapundung paribasa ngolot eta teh wah eta mah nu burus kitu mah nyolotan iya kamu wae itu tah mas mata kurang mah di cokote anu nyata itu tah model tadi itu tah model sukro sok di jero cilo naon teh cilo aci dicolok cireng aci digoreng ari cimol naon sia cimol tadi cimai deukeut bagi banyak cimol deh cimol aci digelong bere cimol mah pot eta naon euy tope gitu bulu keleng uing ka tebak angin cenah gitu semua kemana wae ulah kaget euy jang bahaya jang menak cegekan jelema nu teu dicepat ku eta mah bahaya datang eta mah datang ke situ merang pasti kecek-kecek teh bakal nerekam ulah kaget euy jadi sok akrab bahasa atuh euy bahu ra jelema nu sok akrab ieu teh ada banyak ya mah. Nah, ai jalma nu tarasa mah bujang-bujang ka jalmana ningali sapatuna ge dialungkeun. Tak parah wae gitu euy. Tong pasar. Cici. Geuleuh teh euy tasbih hiasan eta. Iging-iging santri neng ka ustad ari hidup teu parok jeung batur. Kasekoleun si sapi teh tah. Iye, cici. Umari. Cici. Naon pamaksudna naon tujuanna? Heut palungan. Iya boy, pangna
harapan saya berarti angalna aya maksud jeung tujuan moal pati-pati kula datang ka dieu lamun eueuh pamaksadan Mr. Paleng naon sering teh juga sepuh ieu pot maneh salila ieu nyieun kagiatan naon ya abdi mah kagiatan rupi bulan ya abdi mah janten lagi share mangga gitu acara goreng adat mangga gitu MC Elek itu dipajeng abdi mah bulan kreativitas ya mendagang roti ongko ya kumaha wae kreatif mah gitu lah saking abdi rajin cubuk cabang ati kotok teh cabang kok abdi mah gitu si kemana wae itu teh kumaha pon salira kumaha pamaksadan wayangna kagiatan maneh cenah maneh teh tukang pikir sok tahajud sok manakib sok jaka sok mitra sok asa ka alam ku batur eta teh maneh teh teu panuju aing kana pagawean maneh iya resi teh ulah euli buntanda teu make dasi kapun kapuji padahal tukang korupsi teh dia si Muhyiddin lagi dia mah ayeuna ngaku-ngaku wiku carita di ulalu padahal tukang tipu malulu ieu dah dorna nyarita direka-reka sampai batur percaya padahal tukang aniaya salira teh aya iki malah juga satu lain kasih gak ustad tapi hidup teu parok jeung batur salira teh kumaha ieu teh pada malan tapi dina karesian anggal dina kapanitan kumaha kalakanya naon ngaranna teh nyeuceul mane cepot kalangah enak kumawani kumalancang nini lembang gancang edas ndot kumaha ndot aya ndot bener ke ndot iya bagus ya aswana mah ulah kalau adia ya aman dihina si cepot sareuna keberong cepot mawani pelancek lu ajar rawan ayam tua saya sudah pikir ay kasihan gede itu sok neutrel sok mana wae itu bot pas kenal bot wae ka biji yo bot sastra jingga itu kenal udah lengkap aing badan bot bin astra jingga bin gurubu alias dan film sok kemana wae ngomong ada sieta iya maksudnya tujuan kaula kagiatan maneh nyieun rupa-rupa kagiatan anu antugna masyarakat di astina karasana panas mereka tidak waktu ayeuna ini tidak panggelukan kiri ini tidak panggelukan menetes sampai dicak semplak ada yang saran batu salah we dianggap teh ada yang pepatah batu dianggap teh geuleuh we padahal lamun dilanyepan mah urang ulah ningali wujudna tapi bandungan kateranganna aya guna di mangpaatna copot nu alusna pijeun gorengna paingal sendal si ieu mah alus bae minang ka masjid canda nu saena pijeun abona kitu kana sendal si sapi mah tong kemana wae teh sanajan naon pijeun tina hayam mah copot sanajan bujur tina gelis melakas undang gitu 100.000 sen udah jelas cermat itu janten keputusan selira wayahna mana orang ke kegiatan luar biasa sebab dia abdi kegiatan rutinitas atau nabi kegiatan abdi itu sarua salira teh sareng ngahalang-halang karena patekadan makhluk atau nabi patekadan manusia kewajiban manusia
wayahna sampean kedah angkat salira kedah jengkar di dieu supaya tiis ye kaayaan dadah can sumping salira mah kaayaan teh tiis paripurna balagur di teh nangis sumping sampean pangaruh segala rupa tapi kap suasana jadi panas kieu oba kaismuan tadi nama gana coba aswatama tewak cangkala tuman ieu si cepot naon ngaranna teh nyebarkeun ismu-ismu teu pararunggu aduh atur nuhun atuh ka pamiarta ka salumping ye ngadeplo abdi aduh bahrama sakala teh sumping nuhun mang nangle salumping sadayana oge Raden Abi Mangreng aya Abi Manyo nuhun bos roti bakar salumping nuhun ya ka panggung saya roti bakar ya oh aja mudah ya jawaban dia punya nah tong gitu jis pada saya belum buka bakar mau gagabah mungkin lu bahrama nuhun saya sumping ya dina wengi jagina karokah aja kamana wae sacepot teh keluar heula tuh aya pesan-pesan segala rupa oge iklan heula aya jeda bantunya jeda haram jeda kayak tambak teh haram jadah eta belan jeda jangan mengeluh Chan patokan ulang ajar sih dina waktu ini parwaya sampean oh lah pilih daging ikut tulang lembek kayaknya tong samarangan aja ngomong amanat daik wajar iya ya ayo dikurang seperti gue oke jis dasar Raden Aswatama ini satya under lautan sakti mantra gunau kunjul ya bapak ngawatak aji sarinding gampang atuh di payudana ayah ngapain suwe jeling rota jenaba wah ampun dan gusti disimaki teka kawin heula Umar daya tukang gaman dan ditamul yuk ini wabain namanya ditugaskan ngelawan si cepot si dawala dirapunan ku kaulah sorangan dina waktu ayeuna kaulah tekuat waya namanya ditugaskan kaulah pikun yang kalak si asranya si dawala oge si garing mau ada kecapan gusti sakit itu mah direna waswe oh itu ceng mangkat gusti mana tuh kayak ongkosnya mengke mana ongkos wae
ge lamane pinter ngalengser. Aya nu leuwih pinter. Udah karep ieu tadi. Tadi waktu ayeuna lamun maneh erek ngalengser teh ulah poho aya dulu nu sok ngalengser oge ngarada genut. Genut awakna genut bayaranna maneh mah. Ajis geget. Hai. Tuh, hai. Teh ka mana maneh? Alah. Boy rasa kopinya. Untung berkiai. Mana sih pulang ajar teh? Benar sih ya. Untung berkiai. Ya haji, ngeuna sok teh selalu tiga bola batik berjangan. Sok, pasang hayang sok. Aswatama pulih kajati pulang ke asal anjing aswatama teu kira-kira nyiptakeun paingan ayeuna pareureus ieu di Tenggelam Bisnat di Tenggelam oe aduh ampun malu-maluin sia gue si aswatamanya nyerakeun make jeung nyiptakeun mangkeluk di Nasional Sapir Kapake di sintron. Paling ku si Bausen di Jimir wae mah pasti. Ah kagok. Loba kasieun atuh maju atuh dah. Mata ulah loba teuing kasieun ah. Belajar norek saeutik. Panas. Ya, nah ini kita proyek Sapir aja. Siapa dulu ayahnya Jis? Nang niling ning nang eta niling ning nang niling ning nang gunting sisir kami nyakan dirontok dirawu eta Jis ini namru. Aduh, nanaheun eta lagu teh
melokan kan nampak kurang lagi 5 jam yang hayang lagu eta. Udah tadi teh mikir we naon teh kitu. Kunaon teh kunaon buat naon bageut nong neng cak. Ampun malieu. Aduh, di dieu pama ieu. Aya leuwihna. Aya mah kumaha tadi mah aya ayeuna leuwih nyeri ah. Wah, meningna atuh. Tong enakeun kami jadi parwat atuh. Hidup teh hiji anak wiku anu pinuh ku panguruh. Sumur ku ilmu jeung ku panalar sugih ku pangarti anak bet piye. Waduh, amat udah salah. Iya, salah ngagunakeun nya di si pabrik teh jampe murah dipake kelut. Ah, nya heueuh atuh maya kamatihan. Wah, teh kata-kata ama. Ini wani gitu wasul beyecan ini surabi balik tadi merah good mana ini ada ngebok-bok lain jam saluhun anu giru mau boleh hancur kejujurannya sagagah na anu murka moal burung cilaka ku akhlakna tuh itu mereka gede ada yang salah mah beli jeung bener atuh dewek itu dinanti nu salah mah bakal kabuka gitu. Atuh dina wengi ayeuna hapunten palawargi sadayana di simkuring sabaraha kanca ieu mah etang-etang dog-dog pangrewong we nya ka pausan ka pangresa pajengan hapunten di simabdi bilih tebih tina marganing utami angang tina marganing utama ulah kirang hapunten sabudaya kalepatan tungkul tempat luluputan tengah-tengah kalepatan semenit ganti saja merubah gitu mohon dati sampurna teh dunya agung sewu cukup lumur jembar hapunten anu kateda di simabdi boh bilih dina nyariosna kirangeunaan tina kakaliuran simkuring atuh laresna ayat dituluh dina agama banten kitunya hapunten sabudaya kalepatan sabukawis kalepatan dina waktu saena mohon hapunten tutus rampung ke panghalang mohon dina waktu ayeuna hapunten sabudaya kalepatan oge penutup sawer pamungkas carita urang tutup wae kembang kinetik sinebaran sari tutup lawang sigota